Cianjur boga pengalaman mistis teh Mang Dede. Kang Ojek. Kang Ojek kunaon Mang Dede? Balik ngojek kaburitan. Jalan teh jam sabaraha? Maghriban. Ngaliwat ka makam. Balik ngojek teh kaburitan ngaliwat ka makam teh. Biasa kita geus biasa warna naon gitu. Geus minang waktu itu nya. Di jalan teh manggil penumpang. Awewe. Pemain nama secara dari cangkal penumpang nya. Di bawah kemarin teh. Kalau di bawah curiga kumaha gitu. Erati di tengah jalan gitu. Kalau ojek mah apa we ngaranna kayak penumpangnya. Kok naik ke kitu jauh ngobrol di jalan teh. Naon? Oh panganterkeun ka daerah anu nya apalagi tukang ojek nya. Oh di daerah itu teh loba kuburan gede gitu makam gede. Mana teh can curiga keneh. Anterkeun gitu nya. Oh, untuk disadarkan lah tentunya. Oh, di bawah bawah kain mah gitu. Lain ada tukang ojek di bawah kain mana daek ini. Oh, nganterkeun nepi ka imah. Kalau nggak heula itu cicing heula na porsi. Geulis mun awewe urangnya. Oh. Sekarang mah boga hate meureunna hate goreng meureun ka ojek teh. Oh jadi mana teh kasareana kursi. Meureunna oh sadar-sadar teh geus jam 12. Istighfar mana? Pas sadar-sadar teh pas astagfirullahaladzim jauh sadar poe kabeh lain di rumah eta teh. Lompat. Hah? Oh. Karena motor-motor itu langsung berat. Oh di ngalir itu mau makan dulu di tengah makan. Pas isuk kita teh kadinya teh jalan lumpang oge hese tapi eta manehna motor bisa asup ka dinya.
Oh, tonggoling motor. Oh, jalan aja gampang ya tuh. Tapi pas mau motor nanti itu digotong. Kan nanti bisa gitu ya, motor bisa nyangsang di itu mah jalan. Tapi ayam nempon gitu, ayam motor asup kadinya. Ada teh naon cenah mah ge.